kira-kira arurang ka udag teh nya. Jika nama henteu dapan arurang geus jauh lompatna. Payang wangi nuhun yang geus ngalindungi urang, kunaon urang ngalindungan maneh. Aku naon. Kamarana ieu budak. Leungit, can ditinggalkeun ke sakedeung ya. Kamarana si Mayang jeung si Agus jeung si Wangi lompatana. Kenyaho meni karencang lompatana sudah. Ngomong-ngomong si Jaka ka mana? Kenyaho tadi mah tukangan urang. Apal mana karek noh ya? Anu leungit. Bulan. Si bulan. Nya ai si bulan ka mana ai? Si ubur karek ngain urang gitu. Kacau. Kacau. Bulan. Ih, si bulan ke mana atuh? Ih, bulan. Ai kira-kira nama curang balik bae deui congkeangan ka ditu karunya pan si bulan atuh. Heuh, Bang, awewe atuh mau bisa lempeng jauh ieu paling ge di daerah di dieu keneh. Heuh emang sih ieu mah daleuweung. Kayak tuh tayangan deh karunya ah. Lagi lapareun heuh teman. Itu sih gak dulu. Mana? Orang golongan ya duluan itu. Ayo. Aduh. Kunaon? Jambrong, tulungan. Kurang tulungan. Oh, ada tulungan. Gelut jeung sami rezeki ya. Ata gelut jeung para bocah sakti enak ubaran ku urang. Geura nukang. Anak nukang. Banget sagur. Nuhun ayeuna ngasih tulungan anak banget. Ya, anak mangkatnya. Ayo. Lanjutkeun deui. Ayang, Agus, Pare. Kemana namanya sama? Ya rapekeun wae. Ayo tangan, yuk. Itu juga si Agus. Nya, geus sampurkeun. Ya. Lagandeng itu. Payang, nah ieu mana naonan? Itu sudah si Agus dan si Mayang. Oh no. Agus. Dasar buaya. Ya, menit iri lalu lompatan teh. Terus ya astagfirullah. Gedang. Ulang. Salah hijau. Salah saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.